Wis, gila hordeng yang soal seetik. Bisi rada mengganggu. Tah, jadi kemarin teh ya saya teh mau membahas topeng. Si topeng ini teh kemarin teh ya banyak yang marahin ya, kasihan. Katanya ya sama kalian juga itu teh, katanya buka ini topengnya tuh, udah dibuka tuh. Jadi gini topengnya, lihat. Karunya buka heula mah topengna karena nyeun konten. Alhamdulillah ayeuna tuh. Terus dibuka ayeuna urang ngedek nyeun konten ya, nyeun konten. Jadi ayeuna urang dek ngomongkeun pansos. Wah, pansos anu hayang viral. Ayeuna dek ngobrolkeun pansos anu hayang viralnya. Pansos heula lur kakara viral gitu. Yo pokoknya mah sebelum ayeuna ngobrolkeun pansos, ayeuna mah subscribe heula. Yo ayeuna urang bahas kena pansos. Eta berarti nyamungkeun anak sarua jeung urang pansos kan kitu meureunnya. Mun dipikir-pikir mah urang nahan make jeung bisa pansos kitunya kamarane oge anu geus nonton kamari video korban afiliator teh. Tah ayeuna mah urang berpikir dewasa gitunya bahwa urang teh kamari teh bodoh gitunya, tolol make jeung nyeun video nu kitunya. Eta teh sarua jeung naon berartinya bade fokus ngadamelan konten anu anyar dinya, anu baru deui gitu maksudna. Moal ayeuna anu bermasalah karena itulah abi tos ayeuna kumaha dinya, angkat tangan lah ayeuna mah kanu karena itu mah peace damai nama di misnya kudu kumaha deui sih. Pokona mah anu geus malah geus we gitunya, geus ayeuna mah stop don't touch me, pokona mah jangan sentuh saya. Maksudna teh jangan mengungkit-ungkit yang konten sebelumnya lah. Saya mah sekarang mau khusus aja lah buat konten baru lagi ya, setelah kurang meureun dek dipisahkeun ayeuna mah itu moal diulangi deui itunya. Urang dek fix ayeuna urang moal nyieun deui video lah anu bermasalah jika kamari anu jadi korban oge sih jadi korban tah. Korban ieu teh korban hujatannya. Kaheula topengna ieu cenah sangkana teh orang jahat gitunya. Urang sarua komplotan jeung si afiliator. Wah anjir, kumaha sih berdebat-debat teuing gitunya. Itu berkomentar seperti itu teh karunya. Awas yang mana ulah komen sekali lagi di sini kedek. Wah. Lalu make topeng eta jadi bawaanna teh agresif gitunya tinggal, tapi ayeuna mah urangnya edek membatasi lah. Urang ayeuna moal ieu teuing lah, moal agresif teuing ayeuna mah urang hiburan, jadi ayeuna urang komedian gitunya. Nah ayeuna mah urang dek fokus nyieun konten anu raresep gitunya, nu raresep. Pokona mah dagoan konten urang heueuh. Pokona mah urang dek nyieun konten teh anu baru deui ayeuna mah moal anu bermasalah karena itulah. Ya ieu baju oge nama geus black hitam market tampannya. Jadi hitam tapi tampan. Hore pokoknya namanya hore ya pokoknya sobat urang bantulah subscribe channel ieu, urang ayeuna akan membikin konten yang baru lagi gitunya. Ayeuna moal ikut campur deui masalah ayeuna nu kerame, kasus ayeuna nu kerame ya tur jeung korbana keun we lah eta mah dan geus pada boga bagian masing-masing. Si korbana misalkan hayang duitna deui nya eta masuk, si afiliatorna nya hayang salamet eta masuk meureun da ke geus aya lah anu ngatur urusanana gitu. Jadi urang moal pipilueun deui ayeuna mah keun we lah geus aya meureun anu leuwih hak anu wewenang ti urang gitunya mah. Nya ayeuna urang anu teu apalna naon jol ikut campur we ayeuna si eta salah si ieu bener tah kan eta tidak baik. Urang ge menyadari ayeuna mah nya urang alhamdulillah kitu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamari oge kanu geus nontonnya nya alhamdulillah gitu eta oge da eta mah ku YouTube-na dimunculkeun. Jadi nya urang ayeuna mah kumanya kudu mensyukuri lah gitu, kudu mensyukuri apa adanya ya, karena nya berkat ku YouTube dimunculkeun nya loba kamari anu nonton. Tak ayeuna ku urang rek di perbaiki di video urang bayah leuwih alus deui gitu. Jadi maneh teh ulah salah paham kade kamari urang teh lain nyalahkeun total ka korban 100%, lain urang
maksudnya tidak orang gitu niat edek pansos sih pek mau ku YouTube dipunculkan jadi orang teh pansos kemarin teh jika nu hayang viral gitunya karena itulah ngomen teh ka urang make topeng pan kemarin mah geding teu bisa berkomunikasi secara door to door kieu gitunya wajah bertatapan dengan wajah Anda kalian semua ya. Anda kalian bisa melihat saya, ya saya di sini tidak bisa melihat kalian, saya cuma bisa lihat kamera, itu aja. Jadi sekarang mah ya udah saya ingin mengucapkan mohon maaf ya dari video-video sebelumnya saya ya banyak yang kurang gitu ya. Videonya kurang-kurang ya, kurang bagus, kurang maksimal. Nah, dan sekarang untuk selanjutnya untuk kedepannya dari mulai sekarang dan seterusnya saya akan membuat konten yang lebih baik lagi, makanya tunggu video selanjutnya. Bukan video, konten selanjutnya saya akan membuat konten lagi yang baru guys. Mantap pokoknya mah. Saya teh harus bilang apa lagi, saya hanya ingin mengucapkan mohon maaf ya dari obrolan yang kemarin bila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kalian yang menonton video kemarin ya sekarang juga nonton lah gitu ya, nonton sekarang juga nonton ya. Mungkin hanya itulah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh saya. Udah mungkin hanya itu ya. Sekarang mah kita udah aja lah, jangan ada dusta lagi di antara kita gitu ya. Kita mah saling memaafkan aja ya, karena ya sifatnya manusia pasti ada kesalahan. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dicukupkan sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga ya permohonan maaf saya bisa dimaafkan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.